Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Ibu pengajar bahasa Sunda anu kusim kuring dipika hormat, rerencangan sadaya saperjuangan anu kusim kuring dipika reueus. Langkung dipayun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana parantos masihan mangrebu-rebu kanikmatan hidayah sareng rahmatna tug dugi urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat. Teka kantun salawat sinareng salam mugia tetep kapocor ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabatna, tug dugi ka urang sadaya salaku umatna nepi ka dinten pamungkas engke amin. Ibu sareng rerencangan sadaya ngadegna abdi di dieu tepangkeun wasta abdi Nurhayati di kelas 12 IPA hiji bade nepikeun perkawis ngeunaan perluna ngamumule basa Sunda. Sate acana abdi nepikeun perkawis eta abdi bade teu marosila. Saha cing nu terang naon ari basa teh sareng naon ari basa Sunda teh. Sanu terang. Abdi jentrekeun basa nyaeta mangrupikeun jandelana dunia. Kitu deui sareng basa Sunda mangrupikeun salah sahiji budaya di Indonesia. Namun hanjakal pisan dina zaman kiwari ieu di tatar Sunda tos seueur urang Sunda anu ngahirakeun basa luluhuranna. Basa nu baheula mah diabul-abul, basa nu baheula dipikareueus tos bade hilang kagentos ku budaya nu sanes, ku basa nu sanes. Naon cing buktina tos seueur urang Sunda anu teu tiasa ngahargaan kana basana nyalira, nu tos teu tiasa ngalarapkeunana. Miara sareng ngamumule basa teh kacida priyogina, utamana basa Sunda di tatar Sunda. Cirina naon dina komunikasi sadi dinten teu aya nu ngagunakeun basa Sunda anu luyu sareng aturan. Kumaha atuh lamun kieu di sakola di lingkungan tatar Sunda ngawajibkeun para siswana kanggo nganggo basa Sunda anu luyu sareng aturan dina sadi dintenana, dina komunikasina. Meureun mah para siswa teh bakal kahudang ati sanubarina kanggo miara basa Sunda, kanggo ngamumule basa Sunda sarta terang budaya Sundana. Tong nepikeun kahilang kagentos ku budaya nu sanes, kagentos ku basa nu sanes. Ku kituna dina waktos ieu sim kuring ngajak karerencangan sadaya hayu urang mumule basa Sunda, hayu urang miara basa Sunda. Sabab bade kusaha deui basa dipiara, bade kusaha di basa dimumule selain ku urang nu urang tatar Sundana. Dicekapkeun rupina mun sakieu anu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan dina cumarios, bila aya kalepatan dina kecap anu teu meurnah dina manah. Mugia naon anu ku abdi ditepikeun, mugia sing aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.